Singlena Kang Endang Kurnia. Nah, ku kitu mah pangitung penasaran pastinya bosku YouTuber abdi oge penasaran. Kang teh sasa diputer sakedik we kan? Mangga. Sakedik we orang-orang kupingkeun ieu saudara nya. Dia emang rambut, Kang. Rambutnya. Oh, dangdut Sunda teh tadi teh ya? Lebet-lebet sama Sunda. Sundanya. Ya, siapa kan? Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo subscriber salam dunya di mana wae ayana, subscriber Kakao Cil TV tepang deui panginten dina wengi ieu. Wengi teh Kang ya? Oh, wangi. Nah, kawarasan sim kuring teh ieu teh nuju aya di studiona Ion Studio. Laras Kang ya? Laras. Bilih lepas. Laras. Ion Studio. Mohon. Alamatnya teh di mana itu? Ieu teh upami alamat nama Kampung Rancaketan. Rancaketan. Tapi memang sebenarnya Rancak Tuku lah. Rancak Tuku kalau betanya. Desa Desa Tuku, Kecamatan Pamengpe, Bandung Selatan. Ku kitu panginten sim kuring langsung dipayun ngaros bingah pisan, bingah ka kiri-kiri, bingah marwata sutarehna di pasian kesehatan jaga kuaring. Amin. Kang Oyon sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah pastinya sehat. Lamun teu sehat berarti moal ide ya. Jawabna Ku kitu panginten kitu sim kuring teh langsung dipayun ngawageul maktosna ide. mohon dosa wios saya. Numawi kanggo ka para bosku YouTuber ieu teh Kang Oyon teh nuju midamel akan api naon teh nguplak oprek gitu. Ya, Putra ketruk gitulah. Katawis dia. Nuju nggarap lagu saya teh. Ieu teh upami dipercantan kalau yang memang hanya lancar menuju magarap anu Kang Nanggunia. Kang Nang Kurnia. Waduh, berarti atuh Kang Nang Kurnia mah artis nasional atuh kan. Ya, dasar mah Ieu teh. oh, kamu udah luput kena materi anjir memang sangat nasional. Tapi anjir memang kalau sana Lagu Sunda. Di antawisna yang anu juri garap eta dangdut, Rock, tapi kalau lagu-lagu Sunda. kalau kata Sunda. Lagunya lagu Sunda. Jadi rock dangdut Sunda. Oh, iya, sepat. Tuh, dinganya. Mohon. Urang teh ari silaturahmi mah janten uringa. Gitu, janten salian ti lagu-lagu pop Sunda. Alhamdulillah Kang Oyon teh nuju ngagarap lagu dangdut oge. Nah, numutkeun kana arranger atau napi musisi begitunya. Kawarasan Kang Oyon teh meureunnan saat aja terjun kana arranger ieu teh kapungkur teh pelaku seni dina seni naon tah? Ari urusan seni mah tika pukul memang abdi wah bau lah. Bau. Memang ya di kawin SDG abdi terus melakukan bahwa kena bohong. Nunggulan gua yo. Memang ai terbang mah memang seni mah tika pungkur. Berarti terbang teh ngawitake dina tradisi. Tradisi tika jagung, jaipong, tika belajar ngabohong, naon eta lompat. Tapi ka janten cicing dina hiji cepengan main kenal. Dina kenal. Jadi kak usungna jaipong, caung, kapungkur. Aya naon jaipong aduh urang tanya. Hampir punah Kang. Ku kituna panginten urang etang-etang naon teh etang-etang ngemutan deui. Kalau ka para seniman-seniwati ngobrol mah di Jawa Barat lah gitulah orang etang-etang ngemutan. Di berarti kapungkur teh ngawitan teh tina ngagoongan heula. Ngagoong. Yuswa sabaraha waktu kapungkur teh? Mungkin kan kelas 5-an lah SD. Pas 5 SD. Bangun. Terus kapungkur kana ngagoongan. Mulai terjun alihna kana kenang, Seiring waktu sering waktos. bangor biasa buku air sama buku bangor malah Ya. buku bangor yang memang niat hayang bisa alhamdulillah icing di sana tinggal di jaipong menang tebu menang caung kamu
Saku ayeuna memang Jaipong tos film. Iya. Film sih henteu nya. Iya. Sebagai Iya. memang rada kali ini. Ada kali ini ku Nah. tradisi. Ya abdi teh bangor deui. Bangun deui. Da enak upami Jaipong tos teh anu ge abdi cicing dina kenang bade. Moal make atuh. Penghasilan di mana nya? Papayun. Oh iya Ya, bener. gitu. Bangun deui tah sana Bangor naon? deui kan oprak-oprek kana main keyboard. Main keyboard. Oh, jadi alhamdulillah teh memang sa Jaipong film Jaipong tos dan jalan ki aya nu ngangge abdi bawa kana keyboard Usung mah elektur. dan tunggal. Organ tunggal teh berarti organ tunggal mah organ nyalira nya. Nya. Tunggal mah nyalira kan Saurang. hiji-hijina. Oh tuh. Hiji. Heeh. Nya, gitu. Tahun seberapa waktu harita? Tahu nama ah. Hilap deui. Hilap deui. Kumaha. Hilap deui pos gitu mah tahun nama. Memang begitu Jaipong rangkaian nange sa ieu we sa pas rame-rame itu lah. Rame-rame. Dan upamanya teh mah abdi teu lupat kana keyboard. Jantan meureun jadi tukang elek tuh. Oh. Kan kulantaran abdi baung kana keyboard tuh bisa. Jantan main keyboard. Dugi kak memang lami lah. Bisa keyboard teh. Keyboard ge lami. Berarti kata kunci baung teh lain hati buta nya. Aneh. Berarti kata kunci baung teh bisa baung nu ih hiji bukti ya Kang Oyon ya. Segala biasa. Jadi baung rapekan lah. Nah, rapekan baungna kade mah sanes baung yo bergaju lah sane. disebutkeun aleweh mah nya. Aleweh. Aleweh. Dan segala rupina hayang bisa. Bisa hayang bisa. Akan baung. Berarti tinggal witang ngawongan lari kana ngendangan tah anu janten ganjelan mah kieu can ganjelan nya maksudna janten pertanyaan abdi tina ngendang lari kana keyboard eta kumaha hayakna eta waktu lari teh soalna kan ngendang mah Nah. pakai power yo Nah. wah gitu kan Nya. sementara ngibot mah kan cukup jari hungkul Tapi dah tercetak di jari selama kan Oh, gitu? ayeuna kan program keyboard teh tercetak ku dipaenkeun Mm-hmm. kami aya kadu ciri khas bikin style Ya, bikin musik ya. dina keyboard ciri khas urang sorangan bikin kan itu teh ada program Program, macam ya. macam petunjuk aya petunjukna yang bikin musiknya seperti kieu gitu. Tah sedengkeun kan abdi disebutkeun bodoh lah. Teu bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris, oh. Malu kan. Layanan patukannya. Itu. nah terus ngakalana kumaha tah Ayeuna sementara keyboard kan pertanyaanana bahasa Inggris. nya nya Nah, jadi uih deui kana sebenarnya pemilih kana paung teh bisa bisa kudu nuturkeun kana petunjuk bahasa Inggris eta da teu bisa maca nya kan. nya Kan kulantaran langkah apal langkah lah gitu. Cara ngabikin musik teh ini teh kerja ieu, tulis ieu, tulis ieu, tulis ieu. Kita kan petunjuk mah bahasa Inggris. Kamu ku apal langkah mah. apa langkah teh ya meskipun Biasa. cek kasarna mah meureun teh apa eta teh hartina teh naon tapi ku apa langkah Iya, disebutkan banyak apanya, tapi nggak buahkan hasil. Nah, gitu berarti ku baungna teh alhamdulillahnya rapekan teh eta teh jangan we urang Kan timeun segala rupiah oke hasrat lah, ya hasrat yang bisa, hasrat yang yalah, Jadi nya bertepun kayak kayak memang bayang insyaallah sareng Jauh. mencintai badannya jauhkan kayak jadi ya lumayan hebat lah. ya Ya kata penyambung nya nya dina kendang karena keyboard, karena keyboard nu mawi kitu pan tadi ge abi naros teh sakumaha ngayapna gitu nu kawit nu tina ngendang lari kana keyboard teh punten tapi Kang Oyon teh berarti autodidak atau napi kantos otodidak. autodidak Tapi memang hari terkenal semua otodidak. Hari gaul mah juga mahasiswa. oh gaul mah Oh. di mana gaul tah Ya, kadang lebat mau manggung-manggung gitu kan, sareng murang kali PSB. PSB Kadang murang kali PSB kan bisa kita semua kolaborasi. Masih enak ya, Mas? masih kene Namun pelantaran abdi mah tos disebutkeun pensiun lah, pensiun lah. Dan aku capek, kena jenuh, gitu. Memang Orang juga mahasiswa aja gitu. Manggung datang borong kali PSB. Borong kali mahasiswa enak kan
setelan ininya Setelan, contoh iya. sepatu sport benten sarang aja nya atau dia akan kapungkurnya kerapihana gitu. ngolonokan lah bina cai bina tampian Bina cai, bina tampian. berusaha juga mahasiswa Akhirnya mengikuti dia nya mana datang ke kampus teh rek nabun teh otomatis kan teu nyangka tukang seniman gitu ya. juga mahasiswa Iya, iya. nah kalamian memang sudah tidak mau Tidak. tidak sudah tapi bodoh nanti mau disebut bodoh karena habis sementara berkaya seperti kieu lain jauh ke alus lah jauh ke mana tapi nya terus bisa menutup kemungkinan Nah. orang harus berkarya Laras pisan. Ku kitu na banginten bos YouTuber janten auti tidak oge entong berkecil hati. Siji bukti tong mandiri ya. Kang Oyon alhamdulillah katawis kurang sadayana bahkan ngapilih anu tacan uningnya kana rarayana Kang Oyon kadang-kadang dina ieu api ninggalan dina video klip ARR aya opi gitu Pikda aya Pikda sareng Kang aya Yon Studio. ya Eta teh memang samikeun ya Nah, berenang. kene saresna janten eta teh silih-silah nama komedi di sekat-sekat mah panggilan teh memang nuju ngenang Jaipong harita ke usumna Jaipong julukan teh Gober. Gober. Nah, Apa ya Ruan? gitu. Naon disebut Gober? Karena pakai lepis. Oh, Gober teh. Calana. Cara nu Gober bener. Nah, Gober ini gitu. Makanya disebutkan keur zaman ngenang mah dadan Gober. Dan Gober. Katakan pas incet main keyboard Opi. Nah, Main menang kahayang. jadi pemasian di sana istilahnya tinulian ya. Dina iya bener. Oh. Tadi teh warnanya pila cai pila tampian. Oh, gitu tah enak. Aya Pikda. Pikda. Eta teh hotelna deulina Kang Yayan Jatika harita. Oh, sama Pikda mati Iya. Kang Yayan Jatika. Iya. Jadi abdi kan nami teh nami asli kan Dadan. Ya. Dadan Opik diutan di sarengsena abdi kali sana kana keyboard. Nah, kata bilang ku Yon. Janten we dihijikeun Yon Pikda. Yon Eta teh Pikda. kalunguhan ti Kang Yayan lah. Gitu memang itu naros teh saresna mah. Itu Yon mana Pikda teh mana? Nah, nu Yon Yon Pikda teh mana? Tapi udah memang kieu kan. Jadi kan kauninga ya kurang sadena bos YouTuber. Yang kan Kang Pikda atau nanti Kang Kopi. Iya kene Kang Oyon kene nya anu gaduhan Yon Studio. Anu alamat di Ranca Tungku. Nah, ku kitu na Bang Iden ieu teh kalaresan di Panggalan Timburing teh nuju aya penggarapan tadi teh disebutkeun single atau ka album Kang? Apa Singlena Kang Endang Kurnia. Nah, aku kitu mah panggil penasaran pastinya bos YouTuber abdi oke penasaran. Kan teh sasa diputer sakedik we kan? Mangga. Sakedik we orang-orang kupingkeun ieu sararea. Jadi memang dangdut Kang. Dangdutnya. Oh, dangdut Sundaten tadi teh ya? Itu lebet-lebet mah Sunda. Sundanya. Ya, siapa kan? Segitu soalnya ieu masih kene proses gitu. Itu atau sering sih atau serampung atau nanti masih kene tapi perjalanan Macan gitu. Karena Macan. Kang ini kan pertama duet Kang. itu duet. Kali Kang dunia sekarang vokal di Kang Soya, Kang Asep itu. Kang Asep Ibu. Oh itu ya bakal Jadi gue. memang Kang Nangku aja memang Kang Sunda. Kang Nang Ibu kan. Kang Asep Ibu. Dan itu sama ku situasi seperti ayeuna Ya.
PSBB. PSBB. Pelayanan emang anu penyakit punya Ya. corona wabah. Itu yang memang kasangker oke disebutkan kasangker karena segala rupiah. Ya. Karena karena oke memang itu can lebet vokal karena dari lebet vokal. Tapi namanya vokalan itu kan Nah, namanya Kang Ibu anu jaket jadi. Oh, itu nama sebenarnya Kang Ibu tuh namanya teh. Oh. Kang Dang namanya memang pas hayang bira-bira lah. Cuman berenang ke gejala lagi kan Nah, kedalangannya. karena memang PSBB ieu seperti ieu. Karena mau lagi memang geus teu kuat lah. Iya. Kang abdi senang geus teu kuat hayang ka Bandung nih, hayang ngaliwat gitu. Kang Dang teh di mana? Kami tempatnya Karawang. Di Karawang ya. Tuh. Mana mungkin lagi gitu pas saya Kang Dang katanya. Kang, di tanah sekedapan kumaha ge anu pada ngalangkung Ya, tuh. siap. Tuh. Mohon. Ci kopi ba